Dah cicing di imah teh ada dek sesapu. 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 Naon ai mamis. Ai mamis naon eta mah kamu kan aduh tepuku itu naon. Dan aya naon tinggal di imah baralah haek sapukeun atuh nih. Alah naon ari tugas ieu. Tugas saha sesapu lah atuh cicing di imah mah. Heuh aya tugas saha sok ieu. Beraku jeung meuleutan eta sasapu kapapski. Asa teh sopan pisan ieu. Kumaha? Resiko saeutik. Sok. Ya Allah. Menek hitung-hitungan gitu mah. Sok. Wah aing. Rakeun sok, buru. Majikan. Alah, geunah euy musik ieu. Terus kumaha enak kumaha. Dan kumaha mama teh hayang jalan-jalan. Aduh, hayang jalan-jalan ke mana? Coba mama teh hayang jalan-jalan ke mana ini teh? Ke mana we atuh? Banyak kieu-kieu wae cicing we di imah ciga Mejikom. Jalan-jalan atuh kali-kali mah nih dah hoream cicing we di imah teh bosen. Aing teh buka duit bari di. Piraku. Terus kitu wae. Hangkana mau bebem apa motor? Yang kan mobil atuh. Hangkana mobil? Ini gaya kok lain gaya tuh daya nama geus usum make mobil. Aduh. Teu nu beunghar. Tapi heuh. Teu nu ieu anu mobil panan. Kan bae atuh alamun ari kitu mah meureunnan isukan urang gaskeun urang ulinnya. Ada itu ka mana ulinna? Kahayang mah ka mall, kahayang mah. Kamu nya teu boga duit mah nya ka mana? Ka mana gitu? Hayang ayeuna. Jalan-jalan ayeuna rek nangan mobil Papski. Ada isuk initna da belain mah peuting ai Mamski. Kumaha? Tong gitu sok nya burau ngomong teh kudu dicekel omongan teh. Kapan sih papi bohong? Kapan minum? Aduh, nah ini sok kitu ting besok sedia ting. Nya, aya pokona mah kieu ayeuna Papski rek ka Abah heula. Kade minjem mobil. Dek naon ka Abah? Minjem mobil. Minjem mobil. Nu mana nu mana embung make nu eta mah. Nu alusna nu leutik nih. Nu meuleuneu nu nyolomot. Dinaheun nya. Oke, Mas. Oke. Iya, siap. Pokona mah eta mobilna embung nu bau disengitan heula, disengitan mah para supirna Mang Asep. Ya bener. Siap, oke? Siap. Aing euy. Duh, si Abah di mana dia euy? Mun aya aing di mana euy? Sugan wae aya teh nya. Urang teh heula. Aduh, kau beneran siapa na aya lah. Bagus. Bah. Euy, asa gagah we, geuning abahnya anu sebeki gagah wae nu. Naon maneh masuk asa ulah-olo naon teh bener asa gagah kieu mah bener jeung alus kieu. Ari geus sekolah teh kumaha deui. Kamari dicukur di mana eta Abah? Teu nyenang-nyenang diri mah tuh. Heeh, dicukur di mana Abah wat kayak kitu. Atuh Sika di mohe kongkreng kitu nih. Beda deui. Lain kieu itu bah. Naon? Kita kayak perlu ka dieu teh. Cek aing oge da ari maneh mah kitu tempo aya sugan gitu mah sugan meureunnan. Datang ka dewek. Lain sugan mobil teh dipake gitu uing ngeum. Sapoe mah mana ieu teh? Heuh kantor pamajikan teh hayang ka indungna. Heeh. Gering indungan gitu cenah. Ada aya aya peuting bari. Aya mobil mah ngan heuh da. Asep mah eueuh kudu puguh. Penyain masalah eta mah gampang, mah bisa diatur lah. Nya seberapa poin? Nah, suka sapoe isu we sapoe. Sapoe sapoe mah mun 2 poe 3 poe mah bisa gitu da sikan loba langanan ayeuna mah gini eta si Asep supirna ayeuna nganalkeun si Asep moal bah. Loba ieu langanan-langanan geuningan. Moal kalem pokona mah sapoe ge isukan barang balik lah jeung Asep nya. Heeh, pek wae we. Itu nya. Kayak gitu mah ngan kade ulah tepi ka Abah nenangan ngulincer nenangan. Moal bah. Oke. Sok ai kudu asup heula di DP-an. Atena ai pamul geus itu percaya wae ka abi meuni sok. Sedih leutik. Wah, aya hotang ya mah. Sedih leutik. Suka na pokona mah. Tangih gitu urang mah dibikeun sote da ka batur mah tara dibikeun. Itu bukan mah meureun isukan urang meureunnan langsung
abah isukannya pemajikan langsung sama Asep oke? Heeh, baik wae. Ya. Tinggal meureun telepon we si Asep. Pengalaman duit meureun langsung di ka Asep kana nya kabehnya. Abahkeun aya masalah Oh, duitna duitna. berarti isukan ada malah di pantang bagi baliknya. Siap Pak? Oke. Siap. Aing oke Pak. Nya, siap. Yuk. Mams kita ngajak jalan-jalan papsi teh ke mana itu? Pak tinggal weng ke di ditu Lah, ini mah ke jalanan ini goreng kieu aing ah. Papa mah nyarios teh ciga eta wae, ciga leuwih-leuwih teh istri. Lah, ini ada betul kena cara rape teh anu alus tuh ngajak teh jalan-jalan teh ieu mun kana ripuh kieu aing ah. Kanan ieu mah sementara jalanan ke dipayun mah sae. Menikah ieu mah leuwih-leuwih. Iya kan Pak Supir? Aduh, kumaha teh pir jawa teh cipil lah. Segag-segug kieu, segug-segug. Aduh. Aku mah teh. Pir, segag-segug kieu Tadi eta di dangu-dangu teh hayo. Ampun. Cos. Lapan orang teh jadi capek aing teh pir. Udah mana apal sorangan. Pegawaian jika kumaha orang teh. Meni aringan teh ieu ge meni embung loba ge wae Papa mah. Lagi taekeun bos. Ya dari ka mana sih Oh Mam? karunya ieu teh Pak Supir teh atuh hoyong ditaekeun gaji teh. Ayo we ngoro cos. Sok lah bingung-bingung ge ditaekeun lah aku papskila. Aduh. Da kumaha teh? Jalan teh. Aduh saya kan Papa merus. Kunaon mah eta kunaon? Kabar saya kan loba ngomong wae atuh ganding. Kesel mama. Ampun. Tadi teh nih. Aduh. Atas nyampe gerak teh ieu teh cepilna tuh nih dan nyeri ngadang ku anu ieu mah nyanyanak papa teh nih kieu hungkul Aing. Bae mah tuman Bu carekan. nyata kitu Sok lah Mam skip lah ieu mah kemana-mana ge lah sok papi mengiluan lah. kahayang nate kulina teh jeung baladoe ari jeung ieu embung Aing ieu lah aing jalan-jalan jeung gitu gandeng aing. Bebas nih abi kurang sabar kumaha tos lemes dilemesan kagali jrug Nya maafin Mamski maafin ya. Mams, apa itu asa aya merudak kaum dua apa hungkul. terus Banget tahu tidak kali itu. ya terus Areun lah pir. badan naon badan naon Lain orang tanyakeun. Reunan lah. Iya. Heeh, apa? pate liren di dia atuh Iya, reunan lah, Mams. Jadi orang nanyakeun kabar udah. Duh, Ayo, Mams. Cai. Deh, aing ampun, aing marane anjir. Hirup papa ngakur kararieu cicing lah di dinya Mam mah. Ya, si otak dangkal ya. Ampun, anjing jika kaum apa unggul euy. Mana mah? Banget teu kali curang caleng ki ampun ya Allah. Apa Skincarean Asya perawatan. perawatan bos, perawatan. Anjir, pala aing mah duh mana teh apa? Aduh. Ampun. Tempo atuh aing gaya tempo atuh. Perawatan. Tuh aing ngapan mobil ya tuh. Nya Sombong. pemajikan geulis ngora. Mana nempo? Itu sok Keluarga. Yeay, coba Mams keluar Mams. Coba Mams. Aduh, coba Mams. Aduh. Ampun. Tempo. Ya awewena kumaha. Tuh. Beureman. Tuh. Bareng peunang. Ieu bawa perempuanan dia mah. Ai papa abi Kumaha? Ma, sok Pegang Mams. Maknya Upscale lah Mams. aya nu beunghar senal kitu. Senang pang saya na. Amun mana mah ngagreb ya. Nginjek. Allah agrep Allah. Apa sorangan orang kumaha sok urang nu usahana. Nginjek Moal, ujang teh tanyakeun sok tah ka pamajikan urang.
Sok. Ada yang rek tuluy ka mana ya na? Teu percaya mah. Hah? Rek tuluy ka mana ya na? Orang rek tuluy jalan-jalan ya orang. Ngan Iya, wah, iya mah cigana. Kapoekan, ieu mah kapoekan Kapoekan. aduh aing teh sangka aing Hati ya kan kieu. panghijang maraneh. Ieu mah. Ya kan otak dangkal sih mah tiba heula. Ah, Asa iya asa terpercaya. ampun. Ah, maka jangan percaya. Aduh, anjir. Ya lo, tanyakin ke supir. Leres Kang. Oh iya teh. Tuh, Kos. Pedit. baru kumaha ya teh. Kanan pedit. Yai. Mending keluar. Dah, Dangkal. Nah, Ngajang. Kecil. Pas mah bener ngalamanan bener enggak? Eta ngomong jeung kaum dua apa mah bener hayu balik balik deui. Juga. Aku rae teh boga duitnya. Keur mung berbagi. Foto jelema. Ayo siap. Ayo siap. lieur dangkal dangkal Juga liur. Juga liur. Juk, ini cah. Coba lihat nih, kalau kegelut. Ampun. Boga balad. Ya, opat sombong na aja. Sombong ampun. Tidak. Lain itu mobil mana? Lain. Ting mobil manehna ting lain. Nu watur. Siapa mah ngomong kayak gitu rada nyalain gitu. Lieur. Siapa ngomong tadi Iya, pada ngomongin batu memang tak taruh cingan gitu ya. gas. Dar. Mah, ya. Sebutkan 5 buah tapi sadetik sauk naon tah. Bingung tuh 5 buah tapi kudu sadetik. Ya tuh. Setik naon teh? Lah euy. Sebutkan 5 buah tapi kudu sadetik. Sok, atuh 5 buah sadetik. Ya buah tahun. Sok. Buah naon sia. Lu mau dekat gue ya. Motor. Buah naon. Itu geus leuwih sadetik. Kalau kah ieu? Bari atuh. Naon? Rujak. Naon ban loba buah Kalau siki. Nah, masih amat. nyambung aja. Aing bakat tuh dari sieun nya. Asa ngacapruk pisan. Kacau sih mah kagak jeung si Mek. Ing teh seukeut nih. Nyemuru dua deui. Ampun deh kah. Orangnya. Tadi dia apa orang nongkrongnya di warung Ciko. Nah, mama hati jauh-jauh berarti Ciwidey. Di dia mah asli enak tuh dia kene. Orang kieu nya. Oh iya, semenika. Pisan atuh. Iya, kanan iya, meh. Kadang tong truk Geus teu kuat sut jempe. Jalan itu naon sih? Jalan itu heeh. Ada jalan dia. Cek uing da papa mah. Terang aja ke supir. Nya Pak Supir, ayo. Turun Pak Supir, ayo. Ayo nah mah. Kapan aja hayang jajanan gitu. Heeh, ayo lah orang jajan orang borong ikut. Tapa di dia we calik tong loba eta lah. Lieur. Aing di dia Pak, kenapa? Ari lah Pak. Aing mah jauh tadi di supir tuh jajanan. Aduh. Tuh, Cing bener jajanan. Aing mah teh lalagok kitu ning jaronya. jero naon, papa nu dudukna teu leres. Ah, iya mah. Ai bieu mam naon, bieu. Enggak mau mana Ciko. Tuh kan. Mana Ciko saya nampol. Manggil. Kayaknya kemana? Ciko teh. Aku mah eta rupana Ciko. Ciko. Bengkel kieu. Atuh da teu sopan gogorokan di dia mah. Aing si bos sok kan bae. Nya nih, bisi urat beheung teh pegat. Teu kenah teh. Aing lieur. Panggil lah. Ayo. Ciko. Oi. Iya cenah mampir ka dia ah. Alah aya tamu agung. Irah kadareun be. Ah, nomor pisan. Ieu damang. Oh iya Ciko teh. Ayo saha neng? Caroge. Oh mana teh nu itu. Caroge teh alam dicegah kieu damang. Ari ieu saha? Supir. Lupa panginten.
supir. Oh. Jangan cari cek. Nah, iya bos. Nah, papa mah kira ada biasa pan tara nyirikeun. Papa mah. Tapi jika kalau gitu kita sepi. Tapi acis nama kandalan ieu da. Badai aya naon atuh teh kadi kahaja we ka iko kan. Ya, mang we bari nyandak mobil baru pan. Masya Allah, kuat hebat. Ya, nambah batur. syukuran pan. Oh, Nyapa nih? gitu. Iya. Ari si Om Ya oke supir baru direkrut. Nu basa itu mah nyandak mobil anu Alphard, nu basa itu teh sareng BMW terus Civic dicandak ku supir nu basa itu. ada goblok itu Ya mau ngasih kan. Di mah mau sih kana. Oh, iya masih kan. Ya. Oh, jadi kita enggak warung ya deh. kieu we aya di kampung mah aya da kumaha geuningnya aya namanya di kampung benten sareng di kota. Satu bade karopina. Mun malah mun abi dia ngabangun Alpa 10 siki. Aduh, ayeuna taya lowongan itu terus dipeser itu ku bandar itu bandar Sacak itu tanah teh sadaya. Hari kopi aya naon? Aya kopi Vietnam drip atau P16? Rupa-rupa pokoknya mah kopi Aya. mah iya. Biasana anu kopi gantung mah sok arateul tenggorokan teh. Oh, tenang aya pokoknya mah jago. Batakan teu cocok nyapa nih. Aya pokoknya mah sok tenang hoyong kopi naon ku iko pangnabalkeun. Pokoknya mah cek iko kopi yang rasanya yang tidak pernah ada. Pokoknya sok beuy. Yeunkeun. Kopi yang tidak pernah ada yang menghilang gitu. Oh, siap panggieunkeun ayeuna. Pokoknya mah sagala dipanggieunkeun aya Nu pokoknya. pang mahalna nya. Aya pokoknya. Pangmahalna, Siap, siap. Pang ieu kandel. Dan Alpa 10 di dia urang. Sok atuh naon deui ku abi bade dituliskeun. Iya mah biasa mulai dikocek. Mulai dikocek. Oh, Oh iya. Siap ya. ya. Mbok, nah, siasep can balikan wae. Kumaha ya si me barang injomna teh. Jang jisa poe geus 3 poe can balikeun nih. Nah, kudu disusulan gitu. Urang ye bari hitung-hitung luntang lantung make senawe rek tupa tempo sugan ka hareup sugan we aya ieu beja ti barudak. Sugan aya di jangjanan kudu beunghar mah di bonusan atuh da kopina nu spesial teh geuning. Ieu nih. Ieu kopina ieu nu awis teh anu moal aya Awis teh, ieu. awis teh. Anu tadi dikocekeun mana ieu? Sami sadena ge teh dikocekeun. Heeh. Tah, gitu. Ari urang teh atuh sok bisnis naon ayeuna? Sok. Selain di pasar, selain bisnis naon deui urang di ieu? Hah? Astagfirullah, neng Rodi. Dia candi kopi apaan? Masuk atuh kopi heula. Kepada Raos. Kumaha euna namanya teh rasana? Luar biasa tuh. Anjir. Neng udah Nikmat dia apa? Neng udah ducara oge teh asa kitu neng. Nah, udah ieu mah eta cara guna ge saya teh. Penuh saya na ieu mah. Bos, Menang 10 aing di pasar nu kieu patit. Pahit di atas, manis di bawah. ya. Jadi lebih baik pahit duluan, Ya. nanti belakangnya manis. Ya, siap. Mantap. Eta supir duda. Suka tuh. Atuh kok Kumaha cewek pang naroskeun. atuh ku neng mah nya mah isi Duh dasan eta supir saurna. sok gitu. Ujang. Masih bebas. Tuh atuh cia sok ka Brondong ya. Suganya sok atuh kenalkeun kemah gitu. Siap, nomor kontak-kontak kontakna. lah. Siap. Bade jeung Rotina atuh teh kumaha? Mau awal. Bos, Nya Wara ka- dek tos di mana? Tadi tos mampir heula kan di jalan. Oh, Nya ka restoran eta nu pan nu sayeuna nu bintang 5 teh dengan anu di Pengker. Masya Allah nya. Aina maneng teh tos kapenaknya. Ya alhamdulillah. Yang Cek. kaduhungan geus bengang. Non Cek? Itu kebon kahuruan gitu tuh. dia circle. Aya parawan, aya janda. Pokoknya mah ti budak borojol aya di dieu Ayahnya. mah. Paramek. Paramek, bodrek aya anu pokoknya mah sagala aya we di dieu mah. Oh iya. Mangga ke ku abi di pasihannya. Dan parawan. Urang nu nanya. Iya. Lainnya urang teh nanyakeun manehna duda lain kakak nanyakeun wae. Ampun, Cek Pak sopir keur iya apana keur ikhtiar. Berikhtiar pangan Pakailah sopir. ikhtiar aja mah. Nya coba lek pisan. Dia mulai rawas ya, iya. Asal ceuceu ieu atuh.
pemandangan pokoknya mah Naon, jadi Mama? mantap we. Nya itu pas supir sareng Oh, ngajanya. masuk Ibu Abdi. Mending sok kitu da beta can sepuh-sepuh teuing. Pas geseran ke Palidi tuh Pak. Abdi sausia. Cep Palidi itu tuh bisa dijongklok di Palidi. Mau awak ada itu. Naon nembe 20 hiji kita acan. Kita kenalan mangga sok jeung Abi, Abi. Kan atuh bade ngaladangan heula sakedapnya. Kan kami beres Oh iya kan di pasian jalan sok. itu aya anu bade mese, manya bade diantep. Nya sok atuh cepat. Sakedap. Duh asa teh puguh hate ieu teh. Ada kaharep ulin sugan we aya barudak pernah panggih ieu mobil can balik-balik. Ku si me dipake saya sabaraha poe. Nah ieu teh sator encan, taeun encan. Kumaha nya asa teu puguh. Tuh aya barudak. Tuh. Muatan euy. Ayo. 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 Ojek, Bang. Ojek, Bang. Ini teh. Ojek, Bang. Ojek, Bang. Ojek, Bang. Ojek. Ojek, Bang. Ayo, cicing heula ada kana ojek nanya. Ojek, ojek. Ojek. Kan aya ngaliwat mobil teh. Ojek, iya ojek, ojek. Naik, Bang. Naik, Bang. Aku karara buku. Mungkin teh. Mungkin maka kenaon ante era atuh. Naik, naik, yuk. Kita nanya, ada nanya ke dua. Ayo naon. Mobil abah ya tinggal ngaliwat tuh. Mobil mana? Mobil lu mana, Bang? Mobil anu eta Honda teh Honda Civic. Mau pakai ku Simei tadi gitu. Ting nu tadi gitu. Eta anu ku seume. Cenah Geus mobil mana? tilu poe teh balik-balik. Ongkos mana tadi ngaku-ngaku Akan balik gitu. Ya, Abah teh hareun. sus. Geus katingali ngaliwat. Ngos tadi Tadi ngomong Kok mana gitu? aja? sugan teh. Lain sugan teh muatan kena ojeknya euy borato. Sedikit Tadi can menang muatan, Bah. Belaan make semang. Ada. Karunya aing. Tadi teh aya bener sih. Aya tadi. Kieu ieu teh. Tanana teh. Kumaha Bah caritana Bah? Caritana teh minjem mobil. Heeh. Geus tilu poe lah gitu. Aing. Manehna teh dek motoran. Geus katipu deui wae euy. Dek manehna teh dek ditransferkeun. Be. Ka abah teh transfer eueuh, supirna ge teu balik. Nah dibawa jeung supirna jeung teu gitu. Jeung abah teh hariwang atuh ka supirna. Kumaha lamun teu dibere tuang, jeung kumaha lamun cilaka mobil mah Geus katipu Coba deui. ieu. Ayeuna mah urang teh mah yuk. Ayo atuh urang teangan. Kita mah kana ku abah lah di jalan. Motor geus kanu ieu lah. Geus kanu ieu lah, geus kanu ieu. Ieu Mari kadeu kabeh. Geus kadeu kabeh. Yuk. Ayo wah. Sok naik deui. Urang susulan. Iya kabeh sok naik. Pae deui euy. Mas naik kabeh Ayo, ayo. Bentar abah. Mana tuh Cik Iko mana ya tadi gua bayar. Lila engko hayang ke pas supir Cik Iko teh kudu. Keweng ke jalur langit lah. Mana Acisna tuh, Pak? Acisna. Naon bareres? Nya iya teh Cik Iko. Oh, siap. Sabarahaeun janten. Da iman nu kopi abis sadana 45. Saya apa teh mau? Nya 45. Panjang. Sabaraha. 4.000, 3.000. Sanes 3.000. 45.000. 45.000. Nya ya 5.000 na ya, Bos. Kumaha ieu teh? Receh ieu. Sesa pemulangan. So ke dia teh jadi sabaraha? Pisan supir ieu, Bos. Ya 5.000 ieu. Terus penganyu kurang nama teu Bang Hideung beureun. 17. Kayak gini transfer. Cak, iya heula tuh nya. Iya, mobil alus, rupa gelis, supir boga, ai kopi 45.000 kuat teu kabayar. Sanes teu kabayar ngahinakeun. Alim sok ayeuna mah musim modern heuh. Transfer. Oh, sok teh. Sok. Aduh, tapi sinyalnya saya. Nah, dia mau kota. Gawati mah kudu dibawakeun bedog deui mah bener. Tong sok nalera Iya, teh cara ka ieu warung leutik Iya, marane uang di saku tambah. 45. Di tanah naon wae. Asa kieu. Oyuh hambar gawe di nu kieu. Atuh, iya we kopina weekend karek. Amit-amit penyakit among. Utahkeun deui bae. 45 aya mulang teh mobil ditahan. Iya we weekend ya. Sok we. Pokona mah abis mah terang asis. Untuk itu mobil ditahan mana kuncina. Nah, supir. Asa kitu pisan. Bos tuh aing ge
Eta apa mobil apa mana? Bener eta pisah eta nya mobilnya Bang. Iya dah. Eta bener lagi Bang. Eta bener cuy orang tuang Bang ayo Bang. Dari mana di mana ya? Ayo orang kedua. Ini Bang. Ayo bro. Bener ya stikerna yo. Wah, iya. Stiker apa yo? Ya orang ketinggalan taruh. Ya nomorna yo. Masalah jika abah ya nomorna. Bener ya jet ikan ya nomorna yo 1188 yo bakal keluar ya mah. Pasangan, Bang. Ayo orang teangan kira yuk. Di mana ya teh? Orang teang, Bah. Kon bae babaturannya naon Bengharo kopi-kopi acangnya kok teu kabayar 45.000 kalau ka mobil gaya supir alus air kopi 45.000 ngajuk bari receh hungkul kuyuh ada aing mah Assalamualaikum. alah Sehat. Alhamdulillah si Marana ieu lain tinggal ojek boro-boro ieu warung oge kieu teh we aya babaturan gerab ieu hayang kopi dianjur 45.000 sedih aing mah antep itu diantep itu aing mau cokot aing mau Nanya teh mobil. Si Melain. bete nu mana Penai. da iko mah babaturan teh ka pamajikanana atuh ing salakina mah karek panggil lain ruksa anu bisa dikitukeun ditoker itu di warung di tukang aku iko ditahan ieu aduh Nah eta kontakna jika anu abah eta mah mobilna. nu abah kitu ya Anu abah eta teh kontakna. mau ka dibikeun da bisi lain Ieu abah teh yo. terus Oh geus tilu poe teu mulang-mulang manehna teh ngarentel ka abah mayar henteu ngomongkeun ada di TF. Weuh deui. atuh kakak belagu kakak ngomong ke mana karep kakak gablek supirnya tuh ayo atuh urang teh Supir mah supir abah eta teh. ayo supir Ayo. abah alah karunya sia diparak abah Hek dipikanya pisan teh. ayo atuh urang teh baheula ayo nah tuh man Bos, kumaha itu dijabel. Heueuh nya kumaha aduh aing jangan duit deui di aing. ayo apa ieu tah Bingung. Ayo. Bener pisan. Ye ngaran si Meme teh. nyada Ari ye naonana ye. abi mah tahu teh ieu mah pamajikan Parak tuh tadi, Bah. Pedit pisan nih, Bos. Oh iya teh supir teh ku aing teh dipikanya pisan ari si lain. Kumaha satoran aing pisan kieu kumaha. Ye, aduh ampun. Dengekeun heula. Ye. Dengekeun. Ampun Bah. Ampun. Aing dengekeun. Kumaha ari maneh teh teh. Ieu teh kumaha. Dengeng ngomong jek barudak teh supir teh tanya ku aing teh ampun deh ang dipekanya deh rasanya mau kudu disik ampun awas supir kamu gotong aduh